tingali di gunung Syria di Lubnan aya guha sok kadinya malaikat Jibril langsung datang kadinya ya kari assalamualaikum salam begitu ngobrol eta jelema teh sapoe-sapoe ting sare nangan sajam ibadahna teu eureun-eureun salat baca Quran zikir jeung maca sholawat awakna ge geus lain awak model kos urang aya nu kuru ge di dieu bengek lain eta kuru ibadah tapi cahaya muncul daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan malaikat Jibril gode kepala Masya Allah geus teh hayangeun nya nama milu raramean geus teh hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat malaikat Jibril kagum setelah